kula masuk ingin inget dongeng ya sebenarnya mah dongeng Amerika tapi kukula di Indonesia kan kula lamun maca Amerika berarti kudu bahasa Inggris no problem oh masalah tapi kula kan osok dianggap dongeng asli Amerika iya dongeng di zaman Estin jeung Ronald Reagan jadi jauh Amerika tapi kukula di Indonesia kan aya urang Haji Jamal orang mana solok jengkol jore jasetnya lembur atau solok jengkol ya Karim tapi teu eleh jore di Tangerang mah carenang ya carenang aing mah lamun Haji Mamin urang carenang embung wau atuh pas kebeneran tatanggana delat ya geus Tangerang emang kos gitu nggak apa-apa ya PWH ya biarin tuh mah kampung ini paling akhir kobet wah ini negara tapi di Tangerang paling istimewa pangodokan waduh ya manggis waduh aya awewe sasalaman kenalan di mana ya di pangodokan langsung nyekel calana hadena ing make calana ya Allah ya Rabb nah kurang solok jengkol ke Jakarta maksud ke Monas akhirnya nyana lantaran macet naik taksi begitu naik taksi aman-aman baik kan naik taksi barangnya ngarogoh kantong duit nate dolaran wih hebat ya kurang sok jengkol buka dolar wah menang di Patriana maling masalah ya nyana dek mayarna kan nedek argona ditinggali kumanya wah gede oge ya akhirnya maksudnya eureun heula di money changer toel supirna plek encan ge ngomong maksudnya berhenti di money changer nyana supir datang ke gerbek bae digaset ceknya hei terus bae Masya Allah terus wah aing paeh cek gitu aing paeh aja nu kumaha ge terus bae sakira berhenti eren ngubrus Masya Allah tapi salamatnya akhirnya dengan sopan punyana ditanya mas kenapa sih Cing Ahmad naik mobil gara-gara bapak nyolek saya kok cuma dicolek di tepak gitu kok bisa jadi ader-aderan begini aya ader-aderan ya kan orang Pandegelang atuh bahasa Melayunya tersendat-sendat ya nah. Kok jadi ader-aderan begini mohon maaf kenapa saya baru hari ini jadi supir taksi ya Allah sebelumnya kerja apa supir cuman supir jenazah wah jadi pikiran saya masih supir jenazah saya jadi begitu dicolek saya kira pocong nah iya kan pengertian anaknya sanajan jadi supir pikirannya jenazah nah Kos Ki Jamal sanajan ngomong dalil ganti mobil nah iya beda-beda iya mah contoh doang sih ini sarua sebenarnya mah kok mau Haji Pendi emang pikirannya jelema lain tiung koneng satukan ke orang Masya Allah Karim tujukan kolbu orang hijikan mantap lamun orang ningali sebuah tukilan di Itali seorang filosofis ulung asli nyana orang Yunani mungkin Pak WH paham Pak Kapolres kenal Bang Seki Jamal moal loh dibawa ke Itali moal atau tadi ader-aderan maksudnya naon ketika orang Itali membaca sejarah Isra Mi'raj beliau mengatakan orang tersebut tidak akan ada tandingnya sampai kiamat padahal nyana beragama ateis cek nyana sampai kapanpun tidak akan ada tandingnya. Dengan demikian
Kalau kita ingin menyerupai beliau, kita hidup harus tidak usah punya kegiatan. Dengan kata singkat, harus hidup malas. Teka hartikan ke orang. Seorang filosofis berbahasa seperti itu. Ketika seseorang masih sibuk dengan pekerjaannya di gubernuran misalnya, di Polres misalnya, desa misalnya, RI 1 misalnya, tidak akan sampai kepada martabat yang tinggi. Sebab beliau itu, mereka itu masih mempunyai kegiatan-kegiatan. Orang yang istimewa, orang yang tidak pernah punya kegiatan. Sehari-harinya rileks, sehari-harinya dia itu malas kerja, malas berpikir. Itulah orang yang hebat. Lamun ku urang diteliti seperti bahasa anu teka harti ku urang. Sebab lawan gubernur, marilah kita kerja keras. Polres apalagi, mari kita kerja keras. Harus kerja keras kita. Demi untuk keutuhan bangsa dan negara, kita harus kerja keras. TNI apalagi, jangan kerja keras. Wah, bagi kerja keras. Tetapi seorang filosofis yang tidak perlu saya sebutkan namanya, Nyana bilang, orang yang hebat, orang yang malas, dan orang yang tidak pernah punya pekerjaan, itulah yang hebat. Ente bisa kos gitu jadi wali. Ente bisa kos gitu jadi wali. Kuari gerokeun ku urang. Pod. Ka dieu. Aya naon cenah? Kiai kakula misalna ieu Mang Haji mamang nya aya naon? Ya orang ngaji penting. Kula kan boga pagawean sekian. Kula sok maca sholawat ai penting. Boy hebat kadengeuna nya. Atuh bangun muringkak kulut teh urang kadengeuna. Gerokeun ki Jamal. Kade ki Jamal. Aya naon cenah Kiai? Coba yuk orang babarengan ye ngaji di Cilongput. Kula sibuk malam eta aya 2 panggung. Isuk 3, isuk deui 5. Paeh di jalan Jamal. Sibuk teu bisa tah. Kapolres panggil, Kapolres sini ikut saya, kita sama-sama nanti ngaji malam mulai jam 12 sampai jam 3. Waduh Pak Kiai, atuh nanti besok saya gak bisa kerja. Wah enggak ada, pokoknya saya enggak ada punya pekerjaan. TNI sarua bae. Pak Dandim, kebetulan Dandimnya hadir. Pak Dandim, coba ikut saya, yuk kita sama-sama kita ngaji malam. Waduh enggak Pak Kiai, waktu saya kan besok. Waduh bagaimana kalau nanti malam ngaji, besok jangan ngantuk dengan banyak pekerjaan. Mamin men orang penting ngaji jam 12 orang jam 3. Aduh atuh kenteng acak-acakan. Aing mau bisa jualan kenteng susah aing sakege jualan susah. Teu bisa ulah kadinya Haji Pendi teu boga pamajikan. Nya teu boga pamajikan ye. Predikatnya 3, durek, duren, duko, duda kolot, durek, duda torek, duren buruk. Oh hiji acat. Nah kuari gerokeun gugula Haji Pendi jatuh boga pamajikan ya. Coba ya kade urang ngaji jam 12 eureun jam 3. Hampura Kiai, hampura. Kunaon emang bener ge kula teu boga pamajikan, WA-an terus. Sibuk. Nah, sekretaris ya, Amin Rais. Iya tah. MC. Di urang ngaji jam 12 penting eureun jam 3. Bah, pamajikan kok koprakna geus kieu bae. Mal bisa. Kunaon eta lantaran pekerjaan. Moal bisa. Jelema anu bisa bareng hudang ti peuting jam 12, jam 1 sampai jam 3 sampai jam 4, orang yang otaknya tidak punya pekerjaan, pikirannya tidak berpikir tentang apa-apa. Rileks, hirupna teu boga pikiran, teu boga pekawean. Kakarak kumun ku urang ditelaah sesuai jeung aturan ahli sufi. Orang yang hebat, orang yang malas, dan orang yang tidak pernah punya pekerjaan. Baca ge di filsafat Itali.
Kula ge terharu ketika nyana menelaah tentang Isra Mi'raj. Orang yang bisa mempunyai derajat, orang yang rileks dan tidak punya pekerjaan dan malas. Pengertian anak jelema henteu henteu sibuk kakarak bisa ibadah ka Gusti Allah. Kangjeng Nabi nu mantak di Isra Mi'raj kan emang Kangjeng Nabi jelema biasa? Lain. Kangjeng Nabi nu mantak di Isra kangjeng Mi'raj kan emang Kangjeng Nabi teh sarua jeung urang? Lain. Sebab Kangjeng Nabi mah tina nur Allah diciptakeunana. Alam ahad, alam wahid tidinya urang mah sabaraha alam moal dibacakeun trek kakarak di alam arwah. Jauh bedana urang jeung Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi mah di alam ahad ke alam wahid diciptakan Kangjeng Nabi. Begitu diciptakan Kangjeng Nabi maksum, teu pernah ngagawean dosa saeutik-eutik aja. Moal aya hiji rasul, moal aya hiji nabi anu ngagawean dosa. Andai kata ngalaksanakeun dosa hanya sekedar jang contoheun urang dirina henteu maksum Kangjeng Nabi. Nah, Kangjeng Nabi teh manusia istimewa. Istimewana kumaha? Dina Al-Qur'an dijelaskan. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal azim. Wallahu a'lamu bimuradi cek Gusti Allah. Walaqad atainaka niscaya kaula mere ka anjeun Muhammad sab'an minal masani 7 ayat anu dibulak-balik bakalna diunggal-unggal salat buktina Al-Fatihah. Fatihah teh 7 ayat urang hitung bismillahirrahmanirrahim sayat alhamdulillahirabbil alamin 2 Ar-Rahmanir-Rahim 3 Maliki yaumiddin 4 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5 Ihdinas siratal mustaqim 6 Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat sab'an binal masani. Kangjeng Nabi diberi ayat eta teh dijieun ummul kitab pembuka pertama. Diawali ku bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nyebut jenengan Allah, Allah teh nu Maha Rahman Maha Rahim. Panjang lantaran geus penting teu kudu dijabarkeun. Alhamdulillahirabbil alamin sadaya puji tangtu ka Allah. Nu mantak urang kudu muji lantaran urang ciptaanana. Ketika orang diciptakan jadi manusia, manusia teh makhluk rupang bagusna. Diberelah sehat, diberelah dedeg bangadeg anu ahsani takwim moal aya tandingna. Dibere urang teh titingalian, dedengean, aambean jeung perwatakan kurang kumaha. Maka wajarlah bahkan wajib urang teh muji ka Gusti Allah. Diawali ku alhamdulillah. Bahasa nancik bahasa santri mah khobariyatun tapi insya'iyatun labdot. Khobariyatun labdot insya'iyatun makna. Wah, maka harti jelema tu mondok mah. Kapolres sanajan priwitna loba tek-tek ceuli datang ka harti. Bahasa alhamdulillah teh eta adalah khobariyatun labdot insya'iyatun makna. Beuh, kudu mondok di Cilongok 20 tahun. Hese eta mah lain lalagaan. Bahasa eta teh bahasa cerita tapi bahasa perintah. Di polisi ayat tah, ulah hafal eta. Bahasana cerita tapi perintah. Panjang, kajen. Kunaon emang mesti orang muji Allah teh Rabbil alamin. Nu mangeranan alam, alam teh masih Allah salian Allah. Langit bumi katut esina berikut surga jeung neraka lain Allah eta alam, ciptaan Allah. Di jerona adalah urang teh ciptaan Allah. Diciptakan ku Gusti Allah pesen henteu, diciptakan ku Gusti Allah hayang henteu. Berarti kan ieu mah bener-bener kudrat iradat Allah. Blak aya wajib urang muji. Alhamdulillah diawali ku modal eta. Mun ku urang dijabarkeun secara detail panjang. Kajen Allah teh Ar-Rahmanir Rahim nu Maha Rahman jeung Rahim. Rahman teh tina rahmat. Rahmat teh masyaallah riqatun fil qalbi taqtadil iman. Maksudna mah inamna memberikan kepada siapa saja. Ulah-ulah nu iman ka Gusti Allah, nu kafir, Kristen, Katolik, Protestan, Yahudi kabeh dibere ku Gusti Allah. Rahman Allah. Masya Allah karim luar biasa. Sedangkan cak Gusti Allah rahmat wa rahmati wasi'at kullasyai. Rahmat kaula ngurung ngawangku kana setiap perkara
eueuh nun teu karahmatan ku kaula. Masyaallah. Lamun orang inget kadinya nek naon bendu atuh ka polisi, ya polisi ge dirahmatan ku Gusti Allah. Nek naon bendu ka TNI, ja TNI ge atuh dirahmatan ku Gusti Allah. Nek naon bendu ka gubernur, ja gubernur dirahmatan ku Gusti Allah. Nek naon atuh bendu ka presiden, ja presiden ge dirahmatan ku Allah. Nek naon bendu ka kafir, ja kafir ge dirahmatan ku Gusti Allah. Nek naon bendu ka jelema, bendu ka hewan, bendu ka alam teu meunang sebab kabeh ge dirahmatan ku Gusti Allah. Lamun inget urang ka rahmat eta moal aya bendu di jero hate. Iyalah Kangjeng Nabi diawali ku model eta nu matak diisrokeun jeung nimeratkeun teh teu boga bendu. Ki Budali mah asal tatangga teu ngondang be bendu. Ki Budali belon. Kok beki Jamal mah? Atuh tipe tinggalna teleponan ente anu ngondang malam ieu aing mah eueuh heuh garoblog. Eta rahmat itu dan di mana rahmat? Rahmat. Masya Allah Ar-Rahmanir Rahim panjang. Malik Yaumiddin. Gusti Allah teh anu ngarajaan di poe kiamat. Ayeuna atuh sangkilang ayeuna ge raja. Nah atuh teu dijelaskeun ayeuna. Kuari mah loba nu perebut. Loba nu perebut hayang jadi raja. Loba nu perebut hayang jadi raja batak cak Allah antepkeun. Rahmat aing terus bae ngucurkeun bae keuna hara yang jadi. Jokowi hayang jadi raja wajar. Prabowo yang jadi raja wajar. Kula lamun inget ka presiden Armenia. Di Armenia jajahan Rusia. Pernah setelah perang Armenia miskin. Ulah jangan bangun negara dahar ge hese. Kula mau nyebutkan calon presiden harita. Ketika calon presiden harita di Armenia nyana terus belusukan ke unggal kampung, ke unggal daerah di Armenia. Masyarakat asal datang calon ieu datang, calon ieu datang mendengarkan ayat salah sahiji calon anu pohara ngomongna. Saya kalau terpilih jadi presiden untuk tahun pertama rakyat selain daripada makan dan minum, saya akan membangkitkan perekonomian supaya bisa membeli sepeda. Seluruh negara senegara supaya punya sepeda semua. Wah tuh surak kabeh. Wah iya presiden urang ceuk hebat. Kedua, tahun kedua bukan sepeda. Masyarakat Armenia supaya punya motor semua. Bah, masyarakat keplok. Iya hebat ceuk. Tahun ketiga, masyarakat supaya punya mobil semua. Wow, ancul-anculan jelema. Ancul-anculan, wah ya bagus. Wah hebat. Tahun keempat supaya punya kapal semua. Masyarakat bingung. Kapal. Saya selesai masyarakat naik. Pak, masyarakat supaya beli kapal, iya buat apa? Siapa tahu di sini nggak ada roti, di kota ada roti, kita bisa naik kapal ke sono katanya. Jadi kita bisa nggak usah antri-antri susah. Jadi kita naik kapal aja. Kan berpikir masyarakat. Kos gitu mah kan kudu aya lapangan dan lain-lain sebagainya. Wah ya presiden maka udah sok leuwih teh ngomong biasa-biasa saja sih lah. Iya kok mengkonon sih. Nu hiji istimewa, nu hiji istimewa lawana ngomongna pohara di Surabaya. Para masyarakat Armenia, kalau saya terpilih tahun pertama, saya akan membangun pendidikan. Pokoknya pendidikan, sekolah akan saya bangun. Oh, keprok jelema. Yang kedua, sarana agama, masjid, yang namanya gereja, yang namanya kepentingan ibadah masyarakat akan saya bangun. Oh, jelema luar biasa. Yang ketiga, tahun ketiga akan saya bangun rumah-rumah masyarakat, semua akan saya bangun, tidak terkecuali. Kagak masyarakat kami uangnya dari mana? Kalau membangun ini uangnya dari mana? Kabeh bingung. Saya ini kan presiden, jadi tetap uangnya kan dari kamu juga. Maka nanti akan saya peret buat membangun rumah-rumah kamu. Wah, ini begini semua. Jadi calon presiden mah sebenarnya garelo kabeh. Iya, mendingan orang memilih gubernur belanya. Presiden ieu kuari acak-acakan. Bahasana ieu
Saya kan mengamati, kita butuh presiden yang piawai, yang kalem, yang sejuk, yang enak, yang bisa dipahami. Dengan demikian saya insya Allah akan memilih pasti, sebab kalau tidak ada presiden bahaya. Tapi ketika ditanya siapa yang akan beri, yang jelas saya akan nyolok istri saya. Nah, maka kula mengansa kadar hiji urang bakal hajatan, yuk urang ramekeun sesuai jeung hati nurani. 1, 2, ulah gontok-gontokan, ulah ribut. Sebab kula sedih lamun nu jadi presiden nanggeus jadi Haji Jamal jeung Ki Fudoli teu nanya. Akibat beda pilihan. Nah, ieu kan bahaya. Nah, supaya rapi, kiai jeung kiai, ustad jeung ustad, pemerintah, kemudian kitu naon ngaranna jeung pemerintah jeung masyarakat ulah ayana naon hiji pasti nu jadi presidenna urang pilih sesuai jeung nurani urang nu bisa ngabangun bangsa jeung negara. Balikan deui tina nu tadi Malik Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ternyata 7 ayat anu terus diulang-ulang kangjeng dititipan Fatihah memeh dipardukeun salat. Maka Kangjeng Nabi ternyata dibere 7 teh horeng lain satujuh-tujuhna. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis, hari 7. Horeng Kangjeng Nabi ge dibere ayat anu paling istimewa Fatihah 7 ayat. Di jerona aya keistimewaan tauhid. Di samping eta mun kurang dijabarkeun setara detil, horeng Kangjeng Nabi teh silulup dina sifat-sifat Allah anu 7, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ketika Kangjeng Nabi dipandian ku Gusti Allah melalui sifat anu 7, pagossalahu Kangjeng Nabi dipandian. Setelah dipandian maka Kangjeng Nabi teh ngabogaan sifat Gusti nu matak teu akur jeung urang. Kangjeng Nabi begitu dipandian ku Gusti Allah mandi manawi, maka Kangjeng Nabi teh ngabogaan derajat, ngabogaan pangkat 7 sarua bae. Hiji Rabbani, nomor kedua Jabaruti, nomor katilu Malakuti, nomor keempat adalah Rahmani, nomor kelima Rahimi, nomor kegenep adalah Awali, nomor ketujuh Akhiri. 7 pangkat Kangjeng Nabi. Diserahkan sifat Gusti Allah kudrati, diserahkan ku Gusti Allah ka Kangjeng Nabi iradati, diserahkan ku Gusti Allah sifat Gusti Allah ka Kangjeng Nabi ilmi. Dan selanjutnya kulantaran diserahkan ka Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi boga ilmu lain cara urang. Fa'allamahu, Allah ngadidik mere ilmu ka Kangjeng Nabi. Akhirnya Kangjeng Nabi boga ilmu Kangjeng Nabi alima makana wa ma sayakun. Kangjeng Nabi ilmu nanyahoeun kana nu enggeus jeung nu encan. Kangjeng Nabi apaleun nu enggeus ti Kangjeng ka zaman sina Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Ibrahim, Kangjeng Nabi Adam. Memeh Kangjeng Nabi Adam dibere nyaho ku Gusti Allah. Kangjeng Nabi mah alam datang ka memeh nyeuna naon Kangjeng Nabi dibere nyaho. Setelah eta saya kudu Kangjeng Nabi isu pageto tahun hareup menjelang kiamat. Setelah kiamat alam kubur, alam barzah, alam akhirat, alam sorga, alam neraka, nu asup ka sorga, nu asup ka neraka dibere nyaho Kangjeng Nabi. Masya Allah, lain sambarangan Kangjeng Nabi mah ilmuna pohara. Jelema lamun geus boga ilmu seperti eta ulah Kangjeng Nabi Tuan Syekh Abdul Qadir muringkak bulu urang ngadenge Tuan Syekh Abdul Qadir bisa buka 40 tempat sekaligus. Maghrib buka di imah ieu aya, di imah ieu aya, di imah ieu aya, di imah ieu 40. Ya karim. Lamun Syekh Ibnu Athaillah bisa buka nyana di 70 tempat. 70 tempat di dia aya, di dia aya, di dia aya, di dia aya, di dia aya.
Iya makhluk Allah salian Kangjeng Nabi bae modal kos kitu. Haji Pendi kabeneran kemari di imahna aya, masya Allah selang sajam di nungora aya eta ge jurig namanya. Da dibawa jurig beureun. Tah rumatak ieu ilmu teh ilmu ulah sing sarikeun batur. Lantaran kadang-kadang aya jelema teh sing sarikeun batur. Okos kula boga dongeng Amerika kene sebenarnya. Di dongeng Amerika. Cuman di Indonesia kan. Aya jelema politikus jeung pengusaha penghar nyana diuk di tempat rilek di kafe yo sambil ngopi nyana ngomong kieu cek eta politikus aing baca cerita ieu boga supir blow on kunaon cak nu pengusaha blow on nanya nama dititah naon bae henteu dipikiran deui daek bae nya nama asal dibayar bae coba digerokeun tengah peuting kan ieu jam 10 dah sopir Henry ada si Henry nggak bener nyokot duit ya 10.000 ya coba ka showroom belikan mobil baby ben aing ya kadiku ya 10.000 siap bos siap dan berangkat keluar hebat kan cek pengusaha can sakumaha tamah supir aing mah leuwih blow on emang gua ya kade ya kade dengekeun ku sia ya Herik kade Herik ada apa bos coba dicek gua ada di rumah gua apa enggak tolong dicek coba ayo segera son ya siap bos salah luarnya nyana di luar kan ngarobrol bos orang tololnya emang gue aku banyak aing jam 10 dibere 10.000 kita beli baby ben tolol kan bos goblok politikus tolol je atuh bos aing nu leuwih tolol mah tolol emang gue atuh aing kita ngecek nyana ku nyana kita nelpon atuh bolon gak coba pugu nyana daga di hari pun aing goblok kita emang bos tarolol kabeh ge eta bos ngobrol tuh supir aing garoblok cek nyana teh eta bener bener ini di zaman akhir modal kos gitu bos yang serikeun anak buah yang serikeun bos rakyat yang serikeun pejabat yang serikeun rakyat iya percis di luar rakyat yang serikeun para pejabat emang henteu disaksian henteu ditonton gitu pejabat-pejabat kudu ditonton kan si A si B si C si D si E emang teu ditonton gubernur emang kurang teu ditonton bupati emang tadi ditonton ku urang teh kapolres emang tadi ditonton boro-boro eta lurah ditonton ku urang rakyat nonton nyana ge nonton urang cek nyana rakyat kita blon ya cek nyana aja cek rakyat pejabat kita blon ya ieu mana nu bener nu saudara nah iyalah Kangjeng Nabi mah ilmuna lain kitu Kangjeng Nabi henteu pernah memperlihatkan kebloonan Kangjeng Nabi henteu pernah ningalikeun kekurangan Kangjeng Nabi mah wa innaka la'ala khuluqin alim urang ieu kuari bisa seperti ieu ti Kangjeng Nabi para pembesar bisa kieu ti Kangjeng Nabi ente bisa diuk simpul kieu ti Kangjeng Nabi karena cinta ka Kangjeng Nabi padahal mah cintana ngan sabaraha persen tapi urang geus nikmat jasa hirup di dieu nikmat urang masyaallah nah maka dengan silulupna Kangjeng Nabi litat tasifa bisifatina wa tatakhallaqa bihulukina cek Gusti Allah supaya anjeun bersifat-sifat kaula berakhlak-akhlak kaula maka ku kaula dibere anjeun kakawasaan ku kakawasaan kaula dibere kersa ku kersa kaula dibere dedengian kaula dibere aambean kaula dibere titingalian kau geus Kangjeng Nabi maningali teh katingalina soca Kangjeng Nabi padahal soca Gusti Allah Kangjeng Nabi mah nguping teh kadengena ku urang cepil Kangjeng padahal mah rurungan ti Gusti Allah Kangjeng Nabi teh aambean katingalina aambean dirina padahal ti Gusti Allah maka eueuhna naon di diri Kangjeng Nabi mah
henteu aya muatan pribadi, kabeh menang ti Gusti Allah. Hampang mun digerokeun ku Gusti Allah Muhammad gum nangtung. Beda tadi jeung Haji Pudoli ka dieu teu kaburu. Haji Jamal coba ka dieu sibuk. Ditintah ku Gusti Allah mal tahajud capek. Ki Pudoli coba tuh tahajud 2 rakaat bae mah enjing wae. Iya kiai bae kos kitu komo pejabat. Atuh pejabat tu sejen. Nah, eta berat awak lantaran naon? Sifat diri orang masih aya. Ketika sifat diri orang teu aya cara Kangjeng Nabi, hampang digambarkeun kahampangan urang teh okos haseup. Nementak urang lamun ngarokok teh sekedar menikmati rokok mah eueuh faedahna, tapi ketika orang tafakur di rokok teh aya haseup, ternyata haseup teh pernah kahadap ka luhur haseup mah. Harup haseup ka luhur masyaallah. Nu mantak haseup ka luhur eueuh beban. Nah ketika orang hirup cara haseup eueuh beban, hiber urang. Hiber. Nu mantak pernah Haji Pendi ti peuting nyana tafakur nurutan kula. Oh bener cek nyana haseup hampang cek kan. Aing ge nurutan haseup lah. Moal aya beban geus kahayang ku aing dipiceunan ngarokok deui. Masyaallah bisa dijieun contoh sia haseup. Aing hayang cara sia bisa hiber supaya derajat aing luhur. Tilu ngarokona rada telep ngarupa jadi pocong haseupna. Wah cak Haji Pendi ieu mah lain haseup pocong. Nah teu salah tapakurnya. Dedeleuhanna kan nya mah dedeleuhanna lain dedeleuhan akhirat, dedeleuhan karung goni. Ya otomatis ngarupa haseup ge nyingseuna. Mana? Engkau adalah temanku. Mari kita ke pohon beringin rame-rame. Sial tah haseup gobloknya. Atuh goblok dah mah goblokan Haji Pendi sebenarnya mah. Nah, dilalagak ku haseup. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka setelah Kangjeng hampang tidak pernah ada muatan pribadi, kudrat irodat kabeh ti Gusti Allah panggil, kemudian dibersihan, diberangkatkan Kangjeng Nabi. Subhanalladzi asra, Kangjeng Nabi subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Diberangkatkan hampang sakicep di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, setek datang hampang. Sebab geus aya Fatihah di Masjidil Aqsa naik ke Sidratil Muntaha, set hampang Fatihah. Nah mantak begitu turun diberi oleh-olehnya sholat, ya geus dipersiapkan Fatihah sab'ul masan. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Baca ku urang Fatihah sesuai jeung aturan Fatihah. Aya jelema nyaribeteun Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka sampai waladhdallin tiupkeun. Haji Rusdi nu nyaribeteun supaya cager inumkeun kontak Fatihah lain sembarang. Baca ku Haji Pendi Bismillahirrahmanirrahim waladhdallin ya inumkeun paeh. Kok berbeda sih? Berbeda. Kapolres minta cai, bacakan Fatihah. Kenapa Pak Kapolres? Saya agak sakit-sakit badan. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Minum seger. Wakil tadi wakil Muriang. Kukula ditelepon. Ka dia cager, langsung cager dibacaan Fatihah heula. Cager tanya ta wakil. Tah hirup keneh kuari hadir di dia cager. Bacaan coba ku Haji Pendi. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Kapolres bisa dikubur di sini. Jangan sekali-kali sembarangan Fatihah. Lah, sebab apa Fatihah lah muatanana loba. Fatihah muatanana hiji be. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
mantak salat eta dijadikan komunikasi antara orang jeung Allah melalui Fatihah. Cukup dengan Fatihah, Masya Allah. Maka ahli sunnah wal jamaah ngajelaskan Quran diisyarahan ku ahli sunnah wal jamaah maknana dihijikeun di Yasin, qalbul Quran. Yasin diisyarahan dihijikeun di Fatihah, Masya Allah maknana. Fatihah dihijikan di Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim dihijikan di ba naga dina nuktohna dina titikna doang. Waliullah lamun ngajampet teh kudu selesai Fatihah sa ba beres. Sa nu muriang Kapolres ba sa gubernur ba sa nu muriang Haji Pendi ba paeh nyana bagian paeh baheran. Lah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ternyata horeganan Fatihah teh alat komunikasi antara orang sebagai hamba jeung Khalik. Di jero salat bolak-balik satu hari satu malam sabaraha kali. Di luar eta bacalah Fatihah. Urang lewat ka kuburan eureun heula, Assalamualaikum ya ahlad diyar, Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun. Ya kaulah hadiah Fatihahnya ya ke ahli kubur. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Perebut ahli kubur. Fatihah saya, ieu mah Fatihah cenah ieu mah tiki fudoli. Bu bagus. Bagus ieu Fatihah teh. Ngeunaheun seugi. Tuh hasud mah kos kitu kan. Walah segala naon. Tuh, aya di Ki Jamal. Al-Fatihah kuburan dihadiahkan. Wih bagus ini Masya Allah baru. Haye Fatihah dari Haji Pendi. Al-Fatihah ieu mah hideung caknya bau caknya cek ahli kubur bau Fatihana. Nah ieu kan macam-macam Fatihah teh dumantak hati-hati bahasa teh jeung babacaan eta keneh tapi berbeda, kaluarna berbeda. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, intina Kangjeng Nabi Isra Mi'raj hasil berkatna adalah salat. Geus dipersiapkeun paranti babacaan salat intina Fatihah. La salata liman lam yaqra bi ummil Quran. La salata liman lam yaqra bi Fatihah. Bi Fatihatil kitab. Teu sah salat lamun teu maca Fatihah. Babacaan Quran ieu adalah henteu diwajibkeun wajib ain, tapi Fatihah mah fardu ain. Apabila teu bisa maca Fatihah bakal dituntut jaga di yaumul kiamah. Saurang kudu bisa baca Fatihah dengan fasih. Usahakeun sapaseh-pasehna. Mumpung aya keneh kori-kori urang belajar Fatihah nu bagus. Timimiti bismillahirrahmanirrahim sab'ul masani, 7 ayat anu terulang-ulang ulah datang ka teu bisa Fatihah. Sebab alat komunikasi munajat antara urang jeung Allah adalah Fatihah. 7 ayat Fatihah, 7 lapis langit bumi, 7 lapis bumi, 7 sifat Allah subhanahu wa ta'ala, 7 aya penjelasan anak. Ternyata horenganan dengan 7 etalah urang bisa hampang awak mun dijabarkeun sifat Allah tina kudrat iradat ilmu hayat sama basar dan sampai ke hayat. Nah ieu bakal hampang awak urang, terasa lain diri urang, dibawa ku kudrat jeung iradat Allah, dibawa ku sama jeung basar Allah, dibawa ku kalam Allah jeung ku hayat Allah. Maka khususnya di Indonesia aya penggerak pendobrak kebatilan ialah para aulia khususnya para wali sangan nu aya di urang di Banten aya Syekh Maulana Hasanuddin, dilanjut ku Syekh Maulana Yusuf, murid-muridna terus ke belah dia Syekh Asnawi paweha keur ngabangun Banten. Alhamdulillah sekian persen hampir 90 laporan ka kaula jadi ngeunaheun alhamdulillah. Setelah ieu kukula dititah ngabangun kuburan makam Syekh Asnawi. Setelah ieu engke ngabangun kuburan Syekh Mansuruddin. Terakhir ngabangun kuburan Haji Pendi. Teu kudu ku WA tah. Teu kudu ku WA tah. Geus be antepkeun sorangan. Para jamaah kaum muslimin
wal muslimat rahimakumullah. Urang doakeun mudah-mudahan dibere ketegaran Pak Gubernur urang, dibere kekuatan, dibere panjang umur. Kapolda ge mudah-mudahan dibere kekuatan jeung panjang umur. Kapolres kitu keneh mudah-mudahan dibere kekuatan jeung panjang umur supaya orang sama-sama menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Cerita tentang Isra Mi'raj lamun kukula dijelaskan nu kamari kula ngajelaskeun tentang kitu masalah planet-planet sebenarnya hubunganana sangat erat jeung sifat nu tujuh Allah berikut jeung planetna. Hanya karena waktu ya insyaallah iraha kukula bakal dibahas mengenai kesinkronan antara planet fisika jeung urusan kudrat iradat Allah di luar konstatir. Maka letik sebab di dinya ge wa yuqallibul a'yan fis samawati wal ard bi qudratihi. Allah ngabulak-balikeun bumi, ngabulak-balikeun berbagai perkara, berbagai benda bi qudratihi dengan kudrat Allah. Eta teh geus dibikeun ka Kangjeng Nabi. Maka Kangjeng Nabi mah hayang ka mana salengkah. Kangjeng Nabi mah hayang ka langit cuma neuleuset, hayang ka sorga sebab yuqallibul a'yan fis samawati wal ard bi qudratihi. Ndeka mana Kangjeng Nabi? Maka Kangjeng Nabi ulah disangka maut, urang kuari nyebut-nyebut Kangjeng Nabi Muhammad nyana hadir. Mudah-mudahan hadirna urang kabehan di dia dihadiran ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hadirna Kangjeng Nabi mudah-mudahan urang katingali ku Kangjeng Nabi, sehingga dengan katingalina ku Kangjeng Nabi urang di akhirat bakal diaku sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diaku sebagai umatna. Urang diberi syafaatil uzma ngeunah ngandalkeun amal urang kerja di pemerintahan. Masya Allah, ngandalkeun urang jadi kiai aya agul, aya jah, aya sombong. Gusti Allah bendueun. Ngandalkeun harta, kadang harta jadi kebanggaan, takabur. Lamun bae ka sorga ku amal, nu bakal asup ka sorga. Untung ka sorga mah lain ku amal tapi ku fadl Allah. Fadl Allah ayana dina ridho Allah, ridho Allah aya di ridho Kangjeng Nabi. Ridho Kangjeng Nabi geus diturun-turunkeun ka warasatul anbiya, al ulama warasatul anbiya. Teangan ridho ulama warasatul anbiya nyambung ka para aulia Allah, nyambung ka para tabiin, para sahabat, nyambung ujung-ujungna ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teh janji insyaallah kula bakal nyaritakeun iraha waktu perjalanan Kangjeng Nabi melalui sifat Allah anu tujuh kudrat iradat sampai selesai dihubungkeun jeung planet-planet nu pernah kukula dicaritakeun nu di jerona aya wa yuqallibul a'yan fis samawati wal ard bi qudratihi wa iradatihi insyaallah iraha waktu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, percaturan sim kuring dicekapkeun sakieu. Hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakirangana sim kuring nu mantak nyebut-nyebut gubernur karena akrab kitu keneh, Pak Kapolres akrab luar biasa, kitu keneh Bapak Bupati sangat akrab. Ku ayana sakitu henteu asa-asa. Oge ka para dai ka Kiai Haji Jamal karena nyana sering ngaji ka dieu, kitu keneh Ki Fudoli, oge para habaib nu sanesna henteu aya maksudna naon, hanya sekedar mengikat keakraban bahwa urang henteu aya jurang pemisah. Kitu keneh jeung para hadirin ulah aya nanaon kumpul urang di dieu supaya jaga di akhirat urang kumpul deui secara wauh di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.